nyaho tuh naon ngurilingan naon ngurilingan kios oh eta mah bangsat menurut dia mah lain haji jeung mabet naon mabet kaca oh bangsat sia mah aing mah kieu-kieu geus haji geus tawaf aing mah malahan aing mah geus jadi ustad gitu sering aing mah dipanggil ke mana ka kantor polisi ceramah lain bisa madog radio munteng ngorangnya pigeuleun pisan puguh so istilah yang bisa ngaji ngaji anak kecil sok coba ngaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim anjir halo kita goblok ayo Bismillahirrahmanirrahim halo ulah atau iwagah mah ini sih ngomen wae tuh nyawa deh sih mah tuluikeun alif jabar a jadi a alif tanwin jabar a jadi an alif tanwin jr in jadi in alif tanwin psu jadi un hijikeun anturkeun ane naon kita belagu nah beda oi anginun nih sia teh eta guru ngajina teh sia nama majahna sia anturkeun belagu beda masjid sia teh hah beda masjid oh beda masjid B jabat tanwin jabaran jadi ban B tanwin jerin jadi bin B tanwin psun jadi bun hijikeun ban bitu ban bin bun hah ban bin bun tuh kan sih ban bin bun goblok beda aliran aliran naon urang mah aliran listrik bayi ngan tuh goblok jamaah ya ngaco bisa jelema ya yang nanggor gitu oh jemaah geuleuh anjing cenah alhamdulillah yang lebay sih tah maneh ngaku jawaranya di dia lain ngaku ima jawara patra naon cenah hartina jawara teh teh corak dikadek ya lain teh corak ditemak lain naon atuh tapi jawara di dia teh nyata anu mampu nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien sagancang nak mampu nyieun tindakan anu tepat lain jawara nu sok malak batur lain diparabkeun ka anak pamajikan lain eta mah naon nu kitu mah lain jawara ayeuna hasil budak badok hasil pulang paling hasil tupak tipu diparabkeun ka anak pamajikan secara teu langsung anak pamajikan si lain teh diracun tak si lain mereseuneun neraka wong tua gawe wiwitan wong enom darma lakoni sing saha kolot dinyieun ka gorengan anak incuna nu bakal engkak-engkakan di jurang katonggaraan tuh gitu jadi si lain teh lamun si lain hayang boga anak soleh si lain ge kudu soleh heula
Ya. Kumaha tuh? Naon? Jadi mau urang Naon? ngurilingan kios. Ini ngasang nyentuh kena hati ini ngadenge kieu mah. Gitu. Oh iya Jawara Patra teh. Heeh. Ah paduli aing mah. Angere ya Bu, kudu di Paraban si beuteung mah. Oh gitu. Heeh. Oh, sok aya kumaha si laing. Kang, ayo. Elehkeun di Jawara Patra. Di mah kawasan urang. Premana di dia urang duaan. Sabar urang teh. Loba aja. Naon? Eta jipo alus nih euy. Heureum. Bik jam anyarnya. Lumayan. Oh. Bikeun moal. Moal. Kang, lawan. Elah. Sok sia ngaku-ngaku jawara. Aing jawara di dieu mah deuleu. Hei. Tual tawel kos ka kabogo haji sih teh. Apal tuh didinya jelema ieu apal? Saha? Tinggalin. Iya jelema teh keur nguriling neangan taning anyaclang neangan lawan nepi ka sagede kieu ieu jelema teu nyaho digeti sorangan. Nu balek sok pecakan dagor ku kampak. Kuat Modal. sebelah gua. Musyrukkeun sia mah ka dewek teh. Yo sia. Urang padungdung sia jangai. Sok. Tega lara maneh? Tega. Pati tega lah jadi sia. Sok. Hayang nyobaan aing jawara teh sok. Jawara Patra teh jadi. Lain bener ikat teh sangka jelema teh. Lincah sakitu mah sia. Wes. Oh, blok teh. Ngejengut euy. Haji teh sia. Oh, sia marukan kumaha dewek sia. Wes. Wes. Loh, atuh da menitanya sakeun goblok teh. Siana we ka bae cues. Haji ya. Ayo. Beakeun we ku sia. Teu atuh taki sia teh. Teu bego gaji. Nah, atuh make ngaku jawara teh paguk mah. Ayo nya we. Wih. Saya tanggung jawab guys ya. Fish.
ngebelakukeun tanda kena tanda ngaji ju. Ya siapa? Ya bak naon siapa ieu? Blok ya. Anjing. Naon sia teh? Naon eta bobogohan mun gede kitu sia. Naon eta bobogohan mun gede kitu? Ya udah diurus aing mah goblok. Kumaha teh cara ngurusna teh? Wah, kepo aja ieu mah. Naon kepo teh? Sia mah aya nyaho we kepo geuning oda cai teko eta mah. Kumaha teh yang badag itu teh? Rahasia perusahaan. Terus itu bagi-bagi ilmu mah maneh nyaho kapal udara itu nyamung nyaho henteu kapal udara nyaho syukur nyaho mah goblok naon hubungan jeung kapal udara goblok maneh nyaho minyak rem nyaho neangan cangkang aqua terus asupkeun naon minyak remna kena naon kena cangkang aqua kocok-kocok make bawang beureum make kecap tong make kuyahan nu gasine kitu-kitu campurkeun kadinya jeung minyak rem eta tuluy kumaha eta teh kumaha pokona mah geus meunang ngaduhkeun teh dikumahakeun geus meunang ngaduhkeun usapkeun balurkeun kena eta geus dibalur teh kumaha teh geus dibalur teh nerekel kena genteng tuluy nang karak sia nyagegang naik poekeun gede teh gede teh lain gede aceul anjing kacipu ya anjing kena antep ya ini supaya makeun euy alus usikna jelema teh euy aya makeun mah pan jadi ngaco usikna teh euy we tuh alah mending tong gelut naon atuh mending panggoreng-goreng yuk goreng-goreng kumaha capek lah gelut mah teh mun mak eleh kumaha gitu atuh moal nyeri penyeri hate sok urang silihina sok saheula hong pipa alai hong gambreng ning boreup kawe aing ulah sok atuh ainya iya aduh si berem banget si katos si huntu hiji si teboga kota si teboga udud si tukang ngandalkeun wifi dara meuli kota si teh da balagi sak
si tukang anyuk si teh teramayar si teh si tenggalaman sekolah si aji kuat aji si teh irung na tingali irung na goblok irung cecene teh amak teh wah kuat tuh kuat aji guys sinong tot bool celina bau anjing si teh sarua jeung kelekna anjing jamukeun kene geusat sok ini terjadi hati weh wah syukur ya geus mah naon teh ditutupan silih ngomong di teka denge paingan anjing paingan goblok paingan ditutupan atuh si goblok temuan siap nek-nengan panutup ceuli ingat ditutupan siap wal kadenge aing sok bagian mana si berwes si berwes naon bece si berwes naon bece si berwes kela naon bece si berwes oh si berwes yang naon yang ada yang mau ditutupan si goblok teh si berwes dak mak ya cek aing mah nya tong ditutupan ya ai penasaran mak aji ngapa kok ajik sia kaing ama aduh ini sangkai le sia hiji kosong aduh aing mah euy duh hanya kalamak aing duh kumaha we deui aing mah aduh aing mah euy gampang sia yang amak mah naon nyaho sia inung sia nyaho dan ngalahirkeun aing goblok sia lahir teh tinu biasa tina naon tina bool bareng jeung cacing pedah di eyong sia teh ku inung sia marukan inung sia teh hileud peuteui tah jadi sia karena kono koneng teh eta kawaduk teh sia teh baris mamang tah di mana lebaran teh di mana silaing lebaran teh silaing teh kudu hormat kanu ngamang teh da eta teh mamang silaing aji amak ca wah aduh ampun Gusti pacarkeun amang aing teh waduh Gusti abdi lebaran teh kudu nyuhunkeun hampura ka amang meureun di mana palit teh kudu ngahormat aing teh bejakeun ka inung aing ja goblok geuk heuh ka mana rek neangan amang aing alah ampun yang parantos waktosna
Jakang sabarakan can nyohonkeun deh